Biasa ajab koplo pengen. Keur kieu teh. Oke, iya. Terus mah balik. Dum 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 dum. Kupurilingan kalah kakesel maling dikeresakeun bae. Alhamdulillah atuh maling bisa bang. Kamari maya. Oh lain geuningan lain maling soalnya maling nu kamari teh. Cik atuh lah salah gua ya nyobaan kentongan bisi pales. Oh siap. Naon ya? Jayanti. Wanci burit suryane pami. Awe. Mangsa sarep narek datang. Tewak anjing kabur. Tewak kabur. Ya sahaya. Mesti kita enak. Jol masuk ya. Apa? Iya lain warga dia ieu mah. Ya produser tamu orang aya. Lumaturan. Oh, lumaturan. Abang rek ditewak wae gitu. Mere kursi atuh karunya. Mere kursi. Kursi mana dieu? Ya punten. Cali. Camping mah euy. Adventure. Kumaha ieu? Bener-bener kakak. Ceper kieu. Santai. Mesot ya, Mardak mesot. Adventure. Itu sih balik mere kursi itu bintang tamu teh. Podcast adventure mah bener. Beda jalan mana jangkung rarasaan urang dibere kursi leutik bakal pas gitu. Eta kursina atuh. Itu berarti doger monyet aja mah. Dus ieu. Lah di beja-beja. Itu kan di sini KPU. Aduh, ampun. Kala, saya, bos, iya saya teh. Tong maka dibalar. Nanya kan saha dia? Tonton heula we video ieu ya. Jantan ieu teh anu jalmi anu sagilak-sagilakna upami nguping musik teh joget ieu mah. Oh, sareng saha teh ieu teh sareng saha teh. Nah, ieu urang ngakenna lah tuh. Ari dikenalkeunna bade Mang Cus bade Mang Latif. Ari nami asli mah Abdul Latif Muhaimin. Kan nama artis Cus Latif gitu. Artis. Artis atuh. Thank you. Jangan sombeng di Cabrok sana podcast Balan Cabrok. Tepang deui dina danget ayeuna dina episode anu kasakean sekian. Urang doan sim kuring pipe lawira di sarengan ko. Yung Gamin sareng gayung lop dibalik ka itu. Aing mah konsisten. Di episode ayeuna aya Mang Cus Latif nu bakal ngarameun urang. Seperti biasa acara ieu disponsoran ku Kopi Jaya sareng Sate Panur. Pabalik. Sate Panur dan Kopi Jaya. Sate Panur dan Kopi Jaya. Ulang ngalobah brand batik. Ayo Bumi Kardus. Entitas. Oke, batik ceria. Paling dia aya Kang Ibing, paling itu aya Mang we. Sama lain sponsor. Pas Maroke. Nah gitu. Tah eta tadinya penting ayeuna teh spesial pisan. Biasana urang teh bintang tamu teh kieu eta. Datang-datangnya. Nya, ai sugan teh anjir. Tapi warga mana? Ya lain warga urang ieu mah. Lain warga dieu nya. Di kamari ge lain warga urang geuningan. Aya anu nyanyi, aya nu kahipnotis, kamari nu ngahipnotisna. Kieu. Ampun. Sigana kurang sehat.
Aduh, ampun Orang banyak sih kieu tah. Alah, bahaya. Bahaya. Obeng lo tadi obeng. Logor sih anu belah dieu. Nah, Mang Jus ieu teh kakenang teh ku joget-joget nanya nu nyeleneh. Eta Alhamdulillah. manusia karet iya gitu. Oh, mugi warano icus. Dengan Motor kikieuannya masa karet bahaya. Mugi warano latif. Bener nya euy. Manusia karpet. Manusia karpet. Manusia karet. Karpet. Tira ieu jojogedan Ari jogedan mah tos lami di tahun 2014-an lah. 2014. Tapi bayangkan dari 2014 sampai ke 2025 joget we. Ya tuh capek eta. Nah, eta mah hobi biasa. Iseng-iseng mah hadiah wes. Ieu olahraga set. Pertama mah. Lamun kitu mah pasti bakal aya nu nanya deui. Awalna ieu mah nata jol nemu eta teh gerakan eta teh atawa searching heula atau jol kasurupan atau kumaha lah. Teu tah mimitina mah biasanya pas ningali di panggung nu hajatan aya rencangan kuliah. Pas kitu rada non nyerepet wae asa garila gitu ningali garila kumaha. Tapi ada nyerepet kumaha ieu nyerepet rada mepet teh geuningan. Kabiduanana rata-rata. Abi yang kapayun tapi supaya teu ngerakeun batur gitu tah ngerakeun abi kumaha carana. Oh eta joget eta joget senam gitu. Newak itu Kang. Joget senam. Bahaya gitu juga senam tak lamun kepikiran senam mati bumi kan masuk senam tak gitu kepikiran gitu biasa gitu kan biasa senam pengajian masjid dah gitu kan pengajian masih kegiatan program senam sehat dari no ibu-ibu unggul anu ngerenya Pak ya supaya olahragakeun gitu supaya olahragakeun kita alhamdulillah mah geus ngerusak mi ke karagiger aja kita awal mulai nama tina eta. Kira eta ngawitanana. Ngawitanana matinya 2014. Tapi pas viral mah di hajatan. Berarti masih keneh naon teh SMA terus kuliah atau kumaha? Kuliah abi. Oh, kuliah. Masa-masa kuliah. Waktu di Ami zona jalingkrak atuh. Jadi biasa. Berarti mimitina teh gitu aya hajatan, joget, gitu. di video. Di-upload. Abi mah terus henteu viral nama 2019. Oh, aya nu upload ku batur eta napi ku batur eta nya pas abi nikah. Oh, ada acaranya viral momentum nama pas viral nama. Jadi YouTube abi mah tos aya tos nabungnya tos di kan viral pas 2018 nikah abi joget di video ku si videografer teh. Di-upload lah kana YouTube, da viral didinya. Mana cenah saya teh urangna di tag we nami abi aya we. Rame viral berarti urang oge teh channel urang ge terkenal teh kudu ku batur segala. Ya, sadu rezeki we tah mampangeun nya. Teu urang ku batur kitu biasa. Heuda urang ge pas mimitin abi teh ningali mimiti teh dina Instagram. Instagramnya. Sugan teh abi mah lain urang Garut gitu. Sami, abi oge bahasa pertama teh sugan teh orang Jawa gitu maksudnya. Ieu teh jogetna gitu. Rame biasa. Abi kayak teu nyangka kitu iseng berhadiah we teh eta joget tah hitung olahraga meramaikan suasana teh geuningan. Bisa nih asup berita nasional kieu. Bisa teu acan kenaon bos? Bohong beki jero. Rada deg-degan. Patah kurang Itali di upin yang ceuleuh ciri. Jarara bol. Tapi sata acan urang lajengkeun ieu teh da piraku ngobrol-obrol kitu jaba manya aya tamu ka Posorona teu disuguhanna. Kudu mang tamu teh giliran geuningan kudu nganteran tiap warga teh ayeuna teh bagian tanya cekokomnya cekokom yang Mang Solih sugane nganteran cik ada bawa dia orang geruan Canah tuh ya Canah we bener pasti angkat ke Canah wong cekokom tapi nu datang Canah ayo kita bawa pokoknya bersama anu bagian pokoknya Canah musikan Canah musikan Canah kali jogedan mah ieu terkedah terkedah ulah jogedan biasa lamun lapar hayang dahar Ceana biasa ulah joget bahaya joget naon capek joget capek joget awalnya cicing joget capek joget naon cai capek joget ulah joget kopi heula gerak joget naon
Lamun lapar hayang dahar Gerawan weceana Lamun haus Lah joget. Gerawan weceana Hayang kawin Awe jodoh Gerawan weceana Esesare Henteu tunu Lah joget. Pene ceana Thank you, Cana. Berdendang Anak bisa bergoyang Lah joget. Walaupun Bahaya joget punya gitu. uang Berat. Asalkan aya ceana Capek. Lah joget. Ya, Capek China. atuh dah. Mangga, kopina. Kapal ditukeun. Kopi. Kopi atuh dah. Nu bagusna ieu mah Kopi Jaya. Kopi Jaya. Nu bagusna ieu mah. Sama suka. Gagah ieu mah enak. Sama cinta. Asik. Biar saja. Gagah ieu nya. Orang kau bilang. Aya we nunggukeun Minimal curug lagi kieuan. jika nama lamun ieu cicing aya nu lain nunggukeun. Jadi emang tiba laki ya sulit ya. Emang tak abin nuju aya musik oge geus terdaek calik gitu kemudian musik refleks sendiri. Bawaan. Emang Emang hiperaktif abi tuh dulu nah. sorting kuota Teh SD teh. aktif wae. Pas diancam-ancam teh di pesantrenkeun biasa ku mama teh. Da terdaek calik teh aya masalah we. Asli eta. Tapi misalnya ya ti keluarga aya teu misalnya kana seni gitu aya. Aya da kebetulan aki teh eme Sinar Pusaka Putra eme guru silat Sinar Pusaka Putra eme. Apa eme? Wah terkenal di Garut mah nya. Berarti Garut Aki incu berarti. Kelas apa eme teh? Jadi Pak eme teh. Nya sok teh jelas. oh sweta. Nya. Oh, langsung tante. incu da we incu na we langsung. Tapi mah da. Itu sok etan sok. Jantan Pak eme teh salah satu guru besar pencak silat di Kabupaten Garut. Olo, ku tah. Soalnya tadinya cabangna teh nya cabang. ka anu almarhum anu di Sukapadang teh saha Pak Pusaka Rangga ge kan sami. Muhun didinya awal nama dal kabungkur mah kan eta Sinar Pusaka Muhun tuh muhun. Ngaremet ka dieu Siliwangi. Ieu ngaremet muhun. Usik-usik. Nah, kitnya mata aya gerakan silat pas joget jurus silat gitu. Bisa. Baliknya di jurus teh 1 2 3 jurus teh. Bisa segala. Wah, ieu curiga. Siga nama sagurak-saguringan teh mun di rumah emang sok kitu. Misalkan ieu mah. Misalkan loba reungit ieu mah teh. Dibabad semua segala rata pasti. Gitu oge. Tepakan pengit. Tepakan. Hanya kebetulan sadayana keluarga mah tos masuk non juara provinsi we Jawa Barat silat pencak silat. Kan abi hungkul untuk kana silat teh. Da rada ditinggalin rada ipis artisna. Emang gitu kan silat seni kitu mah non budaya ngamumule hungkul da artisna mah aya ridho taala teh langkung ngamumule kan harta benda nya. Eta pisan. Nya kapungkur gitu. Ayeuna mah sami. Sami ya lagi. Kapungkurnya itu sami gitu. Saya tadi tampil lah Kopi Jaya lah. Ya kumaha ieu nu kana? Okulan. Soalnya Kumaha ieu? Teknologi. Iya guys tak gitu teknologi. Bener. Oh, cikan cing lamun ieu non teh mun iklan cenah ieu teh ceritana keur iklan Kopi Jaya Krimi teh. Bill in. Kumaha cenah iklan teh? Oh itu dia. Kamera nu ieu pada dia. Kemana ieu mana tengah? Oke guys nih. Buat kalian yang suka kopi dengan yang khas dengan kopi yang jaya Allahu Akbar. Percaya rek di pesantren den ge. Percaya rek di pesantren kan oge. Berarti memang keputusan orang tuanya tepat. Beres abi oge ayeuna mah. Ayeuna mah dan milisina teh jelas. Minum kopi wae jiga rek ini ka itu ka gajahnya. Heeh, ka gajah. Ada ayeuna kesibukan mang. Karena naon? Ayeuna mah kesibukan ngiring karaka.
Jadi RK teh RK kaler. Aduh, buka usaha tukangladen.com. Jadi renovasi rumah. Tukangladen.com. Tukangladen.com. Jadi eta teh bergerak di berarti bangunan atuh. Bangun rumah, renovasi rumah segala gitu. Tukangladen berarti ngarekrut laden sebanyak-banyaknya terus disalur-salurkan gitu. Tuh. Oh, emang ngaborong gitu. Ngaborong. Biasa ngaborong gitu. Langsung Sulatif langsung turun. Tapi mah bagian tangan. Dokumentasi mah sosial media supaya ngaramekeun hungkul. Gitu. Biasa. Benar. Pami di ieu mah angarnya di Instagram. Nah, gitu we tah sumber hadiah. Masih YouTube di banned euy. Nah, atas 2 kali di banned dukat. Joget nomor copyright meureun musik teu. Dukat anu ngelaporkeun dukat apa. Oh, henteu we atuh YouTube mah teh. Ngalih we atuh ka YouTube abi we. Manawi atuh. Urang ieu dina kade bakal di banned moal urang ieu. Anjir gerau hiji. Nyulah tapi hiji Sok gagak euy. Anya atuh ari sate panur teh. Dibere gimmick titah balik langsung jikat pisang euy. Hade. Enak. Salah aja orang kan salah nyokap itu. Mantap. Oh, jadi ayeuna kesibukan teh dina eta sareng Raka gitu nya. Tapi eta gini konten-konten Instagram masih nu jojogedan kan. Tapi aya nu penasaran jadi sok aya geuningan naon nanggap tukang ngamen. Nah, eta kebetulan anu ngalewat depan rumah si tukang ngamenna teh. Nya abi we joget-jogedan gitu teh. Dibayar teh. Eta mah emang tukang ngamenan bika bosaneun ngamusikan kana eta. Mang tamah deui, kieu deui. Naon terus tiap hari aya basa eta mah. Datang di ka dieu. Datang da apaleun viral nya cenah viral ya abi nya sok deui. Datang deui tiap hari. Abungkur mah. Wah, atuh jadi terus kudu mayaran tukang ngamel kudu nyawernya. Alhamdulillah atunya baraka. Ada ieu abi tah. Adanya kan damal teh basa tamar jadi terus ada aya abi wae. Oh nya. Anu mah ku putra teh sarua di. Masyaallah diturunkeun eta. Sabaraha tahun di sana? 4 tahun. Pameget. Jelas eta. Jelas. Sarua jaling pisan. Pisan. Sensasi. Kitu deui nya. Kudu dites DNA eta mah. Langsung musik teh langsung we. Sami uget. Ayeuna mina uyah mah tara tes ka Tasik, Bos. Heuh, tara tes ka Tasik. Heeh, kalau Tasik bener kalau utara ka Tasik tara. Tek naon ieu tes ka Tasik. Nya sih. Ke Jogja rek ka urang. Salah. Ari naon teh? Cus Latif kecil lah sapertos kumaha? Wah, baheula mah kitu we geuningan resep sosial resep ulin ieu we non ngabangor. Rada bangor membuat keonaran teh tapi rada iyalah. Tapi kan zaman nepi ka parah pisan onarna. Tapi berarti kaulinan masa kecil malamnya. Zaman purba mah kan keur leutik teh nya kaleci, karet. Itu sama. Sami atuh kapungkur oge kaleci mah teh aya jurus joget kaleci, langlayangan. Ci eta kalau joget kaleci nu kumaha eta? Joget kaleci ieu. Musik atuh musik. Nah, urang kita make kursi. Kita bakal joget. Salah dibere kursi. Baik gitu jadi. Udah bener aja. Eta penyebabna teh aing ge. Orang nepi ka matak teu nyin teh naon ieu bisa ngalaporkeun merenya pas kadua kalina di benda deui ieu mah geus pik berarti mah kitu. Pernah ngajudolan YouTube-na joget entot henteu? Entot mah. Entot bisa gitu. Gara-gara aman. Dia teh hayang joget naon mana teh? Kaleci. Kunya dimusikan ku abi, "Mak, joget kaleci." Ku abi di ieu nya joget instruksi. Siap. Berang. Oh, siap eta joget. Iya, ayo bro. Marene eta mah. Urang teh ulah maceuh teuing di dunya. Kudu ingat ka akhirat urang teh. Mane geus salat can? Geus. Urang can. Sama batu.
Ya teh kuat teh. Lagu naon? Bener. Nah, nya Bebas. Yang penting mah udah kau lalu jatuh cinta ada pentang jos tiba ting ting jos Jadi urang mah hayang. sok lagu naon atuh madenya we naonnya Kalau belum bisa aku Kaleci. mendapatkan Hey. gadis Tupak titik jos lang layangan aku jadi penasaran coba titik jos Nauli badminton joget liur Nah besok naon joget jelah motor tapi kayak itu kang musik Ai kaharti ayeuna mah. Kaharti. Nu beak energi di panggung teh tukang musik. musik sarua wah Urang nu ka wae nama ieu. Tah urang baheula bahasa can apanya? Cus latif, can apal ieu teh orang Garut gitu. Sabaraha kali ningali anjir nu hiji nu kurang di nu jadi naon ngaran teh nu inget terus teh nya eta. Ieu jelema teu beak-beak tanagana. bener Terus kacirina teh ciga teu ngesang. Eueuh Reng hapranyu bayangkeun ai di hajatan make handap kan make celana panjang make batik anu radang semu ngetat kan batik. radikeun gitu di batik oge kieu eta kajelong cepret gitu geuning pernah soe waduh cing gimana cerita lucu selagi joget manggung gitu nya eta soe naon we jadi pas joget naon eta soe pas joget biasa kan joget badminton joget entu kayak kita jika kieu tet tupak titik tet tupak titik kieu cenanya gitu celana di teh make celana slim fit teh kantoran celana kantoran kan ipis kantor kantor ipis teh teh nyobaan teh aya endorse teh masuk sekalian bikin konten atuh ngadon rangsak endorse kalah rasa kayak bingung apa dari kumana kan abi terus untuk membawa cadangan bawa celana cadangan dan terus katingali nya terus ketika ngabarawak eta ageng apa napi alit parat itu dia cuma video tah atuh aya nu kieu ku ketawa ya kan dia tuh parat itu mah aya nu kieu teu henteu dah dan ieu salama kolor gituan rapet upami nunjuk joget gitu kan biasana mah abis seberapa kali ningali teh cus teh nyari rawe di panggung teh aya nu ricu teu misalkan hoyong ieu kata lebih pernah sareng anu mabok misalkan pas anu joget mungkin pas abi aya undangan ka mana kemana? Ya keluar kota lah. Keluar kotanya di luar kota mah kari itu dah. Aya. Kumaha jadi tapi abi lamun di Garut oke lamun apa calik we nah. Oh mun ningali gitu mah. Gitu. Pernah dionang teh benar dionang ya. Keur joget hungkul. Tuh sering bahasa ka dihususonkeun ka Cirebon. Keur joget hungkul. Sabaraha jam eta joget eureun-eureun? Paling 3 jam setara eta we musik. Menghibur musik di jam terus saya gitu di jam ya aing makin antusias di jam 12 ini ke jam 3 nyantut terus abi kan batur ge bisa yang anu kaul gitu aing meni palara bisa yang kaul geus geuman bisa yang kaul gitu we aing MC mah kaharti heeh dia emna keur MC joget pas lagu pan jempling joget meureun pernah be mah genep 7 lagu teu liren-liren heul nabi mas up gitu no di medley henteu maksudnya hebres deui eta darah resepnya naik penonton gitu saweran paling badag di mana udah abi nu nyawer heueuh sawer urang justru si gue malik nyawer kan di onang joget menya japa di onang japa nyanger nyawer abi nyawerna kasih penyanyi ada bunyinya penyanyi teu mentak di jogetan hungkul tanya nyawer tahu misalnya acara pemerintah kabupaten gitu acara
Hajatan? Oh, belum. Hajatannya biasa warga sipil gitu. Warga sipil rakyat jelata. Rakyat jelata itu mah geus beunghar tah mah. Main nyesok ngonang joget dungu ka Cirebon. Kemarin tarif rada mantap atuh sok. Nya. Moal urang-urang geus bakal mau katae kana naon. Asli. Ngonang jelema jauh-jauh pikeun joget dungku. Main di hotelan di ieu anu lah geus all in teh geuningan. Artis tapi ari joget dungku berarti itu bekas nantinya. Bajengnya berarti lu jam 12 jam 3. Atunya atau sepulang. Nginep sehari di hotel gitu. Kantos dugikeun ka nyorocot tuur teh eta. Teu alhamdulillah. Maksud teh pan joget nu kitu kan gigireun teh eta teh anu umplak-umplakan biasana mah gitu. Cing rada nyorocot teh tuh. Emang abi kapungkur resep olahraga kitu tah, resep olahraga lari gitu. Mata fisik oge. Jadi rada kagerakeun teh nya justru bagus itu tapi mah justru enakeun. Ari pernah ieu tuh pernah diheureuyan ku penyanyi gitu biduan pernah. Gaya yang kumaha maksudna? Nya disungkeun nomor HP misalkan. Wah tuh. Ata napi. Wah tuh naon can beres. Wah tuh jol ditanya deui can beres. Oke cenah abi aya manggung di bumi hoyong digoyang. Tah gitu deh. Seueur gitu mangan abi rada naon piomongan yang di rumah gitu. Oh iya. Jaga ieu lah daripada pasain di rumah mah. Ya kamera mah kada kitu ngawalanna teh. Atuh abi ge kitu udah bahaya ieu kan siarkeun. Kan aslina mah diweakeun kan. Aslina mah diweakeun we atuh. Ayeuna mah rada jaim heula we atuh. Tapi nya tapi aya wae nya. Wah, aya wae. Twistna eta tadi teh jadi kan di awal-awal teh ngabahasnya. Jadi sebel ningali batur ka naon ka biduan wae, da manehna mah mun ka biduan dijenggut gitu. Oh nya, aya nu ngajenggut, maka tah jogetna teh oh batur mah nu ka biduan teh teh nyeret. Kieu nya. Kadang-kadang kadang-kadang. Lamun direkam mah. Tong kurang dina langsung gitu nya di nu sosmed oge nge-DM wae terus aya wae nya. Mudah-mudahan eta ningali goyang. Duka be oge aneh Ka eta anu mah goyangan hoyong gaya badminton cenah. Goyangan nu tadi. Badminton. Kurang mah goyangan nu tadi, goyangan anu tepikeun karangsak calana. Eta anu bahaya mah. Pan kitu ka anak. Anjing nyecem we. Tunggul ka eta. Nyirung lamun dina hui mah ngomongol. Nyirung. Kaluhur nyirung. Langsung anu lojo. Uti. Kayak kaleci udah gitu teh. Ampun. Rupa-rupanya gitu we dunia sosmed mah gitu kan. Berarti tadi teh aya kabar cenah non pernah diundang ku TV oge eta joget oge. Joget eta mah. Di mana hari tadi? Pernah diundang ku TV. TV mana ya? Trans TV. Brownies. Bener. Trans 7 OPJ. Oh pernah di OPJ? Berarti eta halus. Anjir. Berapa tahun yang lalu OPJ? OPJ bahasa zaman sa OPJ na? Virus non corona. Bahasa eta. Zaman saha OPJ na teh? Berarti zaman Wendy nya Wendy. Tae Sule, Tae Sule. Oh iya sa Deni Sagur. Sagurnya. Salah urang kita ka Wendy. Eta ge pan ngangge ieu non helm shell tag geuning anu. Oh nya. Harudang atunya. Harudang bingung tau ge kieu. Atas CD-nya lockdown eta lamun teu mah. Jadi teh ngaremet teh geuningan bro. Oh iya diundang. Ngaremet teh kan ieu tah eta geus anu lockdown 3 teh anu aya total. Oh iya. Total liren we. Abi mun dia mah tos aya bege onang-onangan deui di akademi Amir Kari itulah nya. Terus aya dengan eta lockdown abis teh. Oh. Di lockdown. Upami misalkan ya aya uleman deui ti TV misalkan kau tampil deui di acara kersa teu. Tapi acarana ieu ka ieu no kemana kue family 100. Sanes tapi acarana sinetron azab kubur teh geuning. Biasa ajab koplo teh geuningan. Keur kieu teh gitu. Oke, iya. Geus mah balik. Urang mah kudu ulah kudus atuh udah kena cicing. Ieu kuliah da kumanya, ceper teuing atuh teh. Ampun. Ai mana na batur. Sama. Saminya. Itu cenah lah kursi eta, kursi Punten baso. cik.
Nah batu ieu atuh sakuat-kuatna kudusnya. Kumaha we? salah ngulam ieu aduh. Eta bari digentos mah ya saya sarung aing. Motong menyang sarung aing. Nyangken eta aduh aing we. Jangken. Eta kuatan kan Kalau bisa kuatan. Kurang gentos lah kudu itu. Kuatan. Kuatan ka bros. Mane mah kena kurma eta mah. Teu lah mane ngomong areng hayang ningali saha anu bakal digebros make kursi. Mane na ieu na. Nah, ieu mah sesek bos. Aduh, nepi ka mana bieu aing kok. Pengajian leungit. TV. Kantos sabarwa kalinya diulam ku ieu hanya akal berartinya hanya akal viral. Itu nanya bakal viral nu bieu mah. Nya aslina. Kan eta di TikTok. Eta asli. Cus Latif. Ngajengkang seri. Terjerumus kursi maksiat. Kan ada teh kursi kardus ya daya. Alhamdulillah memakan korban. Wis ganti itu pangko. Bang lah. Ya mau orang podcast dandan pokoknya mah poe ayeuna mah. 2 seconds later. Mang Latif teh itu cenah sebelum atau sesudah alah papa celetot kieu. Before after gitu. Sebelum atau sesudah terkenal ku goyang itu cenah mah terkenal nate ku kata-kata hari ini. Oh, konten kata-kata eta memang sempat booming. Kata-kata booming hari ini teh kata-kata booming. Kata-kata hari ini teh tahun sabaraha nya eta? Tahun 2024 itu dari 2023 anyar baru tinggalnya abi lihat tren lah karena tren beserta kata-katanya kata-kata tren gitu emang ikuti tren karena mah sueur kalau kata-katanya enak terus rada rame pisan enak kalau kata-kata enak terus rada kirang waktunya dan memang di iya oge nya rada kirang kata-kata hari ini itu dulu mah langsung naik cing gitu. Salah satu contoh kata-kata hari ini kumaha kata-kata hari ini ya pribadi anjay. Sekali udah oke. Kata-kata hari ini guys. Tidak perlu berdasi, yang penting dompet terisi. Kelas king. Wah ya kieu aya. Wah, aing meureut kait. Salah gerakan anu ngaranna. Ieu lain ahlina. Gitulah contoh nama lah. Contoh sikat nama. Terkenal mana nanti payun? Joget heula atau joget dulu. Oh, joget heula. Kata-kata hari ini mah pinten dina TikTok. Da karena di TikToknya trenna eta mah. Trenna di TikTok mah. Oh. Di YouTube, di Instagram terkenal teh jogedan. Gitu. Dina TikTok mah ku kata-kata hari ini. Oh, ari sadi dinten ayeuna atuh naon kegiatan selain tadinya. We kanu kai alhamdulillah. Kalau kai, tapi ya kan kai jadi renovasi tadi geningan saya. Selain maksudnya beres kuliah. Apakah masih menjalani kuliah atau ya kerjaan? Oh, atau abi mau kuliah 2014 lulus di Amik, terus 2017 dilanjut ke Stimik. Oh. Dari tilu di Amik mah. Oh, nyelesaikan satu jurusan di Amik manajemen informatika di Stimik teknik informatika. Pantesan jago jogetna ari kitu mah. Nah. Gitu. Hah? Nah. Kapan jurusanana tadi informatika tuh? Jadi naon hubungan? Pada jauhnya. Eta urang teh maksudnya ku hubunganana teh. Jadi benar. Bingung. Nah, habet kadinya gitu nya. Lah jadi inframe euy. Asup iklan. Bener bahaya bisa dedeun gitu saya teh hayang asup wae si kaunang itu alah si kaunang anu tip sama anu Jawa Alit sok nonton Tuyul dan Bayul pasti atuh gagal maning son gitu kan. Oh berarti kita zaman now mau apalin gagal maning son tahun sabaraha? 92.
Oh, 92 atau deket jeung urangnya. Jumlah deket. Nya maksudnya masih santragan Ya, karena santrag tahun makanya. sampai tahun sekitar Gini tahun milenial. 95-an mah eta teh kan masih sama kaulinana teh. Keleutik model Ya, gitu. Model gatrik. Panawan gatrik aya lah. Wah, gaplok penawan mah geuning anu. Kobak. Bahaya kobak mah kena perieuan mah. Terus teh non anu boy-boyan gitu. Masih laki. Pemi istri mah girl-girlan. Ger-geran. Bahasa ger-geran bener. Bahasa Inggris ger-geran. Boy-boyan. Laki. Orang emang ieu teu aja. Ya. Ngadu kaleci, ngadu gambar. Ngadu gambar. Ngadu karet. Segepokan ngadu karet gitu. Anu karet gituan kan. Oh iya. Tina mimiti salutut ditaikeun. Karet loncat. Spindrom. Lain Spindrom anu diputar-putar eta. Nah, lain ngadu karet itu teh disebutna teh kaulina. Loncat karet. Loncat tinggi. Loncat tinggi selalu ada orang ge. Ka dieu komom cenah ka dieu gitu. Ka dieu benar. Terus di jurael ka itu nanti ka tepinya. Ka tepi gitu. Pasti nepinya. Nepi atuh mah nya teh nepi. Yakin dia mah. Gajeleng siap. Atau tinggal itu kelakuanana make jeung bisa-bisana maneh nganahakeun anjing tinggal kelakuanana siga kitu. Suka teh jawabanna rek lucu. Berarti Gitu. Pengaruh bensin dalam joget. Pengaruh bensin. Oh campuran meureun oplosan gitu. Dioplos. itu meureun nanya. Hari pengaruh bensin karena joget kumaha eta. Gue balik. Kayaknya harga aku mah kieu joget kieu. Bari joget isi bensin gitu. Maksudnya lu pengaruh bensin dalam joget. Tuh ieu mah kumaha nanya we di beladi. Oh gara-gara naik bensin eta baru joget meureun. Tapi ngomong-ngomong soal bensin, pan ayeuna teh di Indonesia teh keramenya bensin anu dihasilkeun tina siga plastik, sampai nu jarami. Terus jeung naon arona teh kualitasna teh sarua jeung Pertamax turbo. Kutan anu tina jarami ieu mah berita. Tina jarami diolah. sarua jeung Pertamax turbo. Tapi hargana bisa dijual kan lamun Pertamax turbo teh 13.500 liter. Tah make rankingnya. Tah anu tina jaramin mah kualitas nama-nama leuwih alus hargana bisa dijual ukur 4.500 per liter. Tah eta Bangkeung eta teh 4.000 bakal moal info di mana eta moal di ACC info jongklok eta Bener berapa? Leres. Nah kumaha nah eta teh bakal moal tapi cek eta hiji kerasaan eta. Sebenarnya mah ada anger mau aku ari asup kana berita mah. Apal meureun. berdasarkan pengalaman. Terus pernah asup TV mah eueuh. Gitu. Biasaan plesetan bener. Eueuh si TV na teh. Ngobrolkeun eta. Sebenarnya mah inovasi mah da loba geun warga urang mah sebenarnya mah kan anger we ka itu nama bisnis inovasi joget badminton gitu. Misalnya kan jika mobil bijilna teh pemilu SMK ge geus jadi mah eueuh. Jadi bahas. Karena beres pemilu mah teu SMK ge jadi SMEA. Tapi SMA negeri biasanya. Itu biasanya mah. Rada luas euy. Ampun ya. Aduh. Tapi Mang Latif ieu karesep kana naon sih sebenarnya? Apakah ukur kana jogetan misalkan karesep teh? Japati. Tuh sih orang bisa hampir sadayana karena komunitas motor. Komunitas motor, gabung di komunitas motor non. KRC King. King. KRC Garut. King Rider Club Garut gitu. Terus? Eta mah di tahun 2012 masuk RX-nya menuju sekedikan Da resep kana dua takan gitu. Terus teh naon deui nya? Badminton Garut. Jadi dulu teh abdi admin badminton Garut. Jadi anu dina YouTube, dina sosmed admin badminton Garut teh abi jadi saudara Garut. Dulu mah tapi nama tos teda. Waktu. Oh, Manawi teh jadi atlet tidak menjanjikan. Itu. Emang teu menjanjikan. Kan eta mah abi hoyong aya keinginan hoyong memajukan badminton Garut gitu. Abi harus ke badminton, abi ninggalna YouTube asa
teu aya pemain Garut anu saraya hungkul mana. Ari pemain luar araya pan ya inisiatif lah bitu yang ada mau akun YouTube badminton Garut sareng IG-na nya di up wah alhamdulillah terus aya anu nyampe ka Jepang aya nama nu main gitulah sekolahnya melatih gitu melatih. Da percuma atuh ayeuna jadi sanajan jadi atlet menjanjikan gitu nya da anu geus lo anu janji tapi geuning teu ditepati geus kapilih mah gitu bangkeun kapilih jadi atlet mah gitu seueur alhamdulillah katanya jadi di luar kota ge terkenal badminton Garut pemain badminton Garut saya na eta selain ti tukang cukur teh mah tukang badminton gitu ke mana we ayeuna mah geuningan di Garut cukup di Baraya haircut eta eta selain badminton motor terus teh naon dinya naon tuh sering kasih puma maksudnya nya karasap eta teh misalkan memotoran batinya olahraga mangkana badminton futsal nya kitu futsal olahraga pasti olahraga mah semua we hampir lah eta mah percaya sadayana olahraga karena memang dilihatna stamina anu sanggup 3 jam hampir joget sigana mah wah orang karena pernah eta ge nyanak baju sabaraha we teh pasti minimal lamun dieu teh mun basuh pasti minimal 5 genep lah pasang ya bajuna hungkul utami da celana mah kitunya tiasa ngan bajuna hungkul pasti minimal genep endorsean hungkul 7 henteu teh mah bisa soek deui loba bisa soek deui anya lain alus di upload kana jadi upload gorengna bahaya atuh matak biasa we endorsement biasa teh ekstrim Pernah ngaraos gaduh celana dengan kualitas tidak sobek ketika dipakai joget sok di endorsean kan dia. Jol merah iyo legging anjir. Kenyot. Enggak, itu enak kan eta. Hei. Ya yang mikrofon lupa dikieu-kieu. Jadi getan anjir. Gitu. Jadi naon ngaranna teh? Naon atunya kala urang ada rusuh teh ye. Kalau mau naon deui naon kalau mau. Namun urang rek kacai heula nya. Da nyase gitu. Ya teuing. Ya agak satu lah. Joget geus teh nu tadi biasana mah tamu nu ka dieu kan. Supaya tantangan di dieu mah. Tantangan naon ya saya suka tantangan nih. Asli dong. Tantangan naonnya? Urang tantang Mang Cus di Kata Berkudawa. Pasti tuh soalnya ente kan memang jeung urang saangkatan. Jadi kaulinana sarua pasti. Suante gara-gara kuliah dinya baheula aya pelajaran eta. Naon pelajaran kata berkuda bet. Jadi sana ada kasup aing kesini untuk memastikan siap. Nah, tidaknya siap. Punten mangga ariga Gatot Gaca Arica Cau Ambon Aribon kadang jeda seutiknya euy bae bisa diedit mah tarekeun Aribon bonteng sakilo Arilo loba gaya Aria ya gitulah Arilah lahunan awewe Ariwe wedang jahe Arihe hejo beureum Arirem rempah-rempah Aripah paha atas Aritas tasi kuning nasi kuning oh nasi kuning bener Aritas nasi kuning ya bener Arining Arining Inang Kerhayam Ariyam Yamaha RE King Cuslatif Aritip anjir TV berwarna Arina nah kitu Aritu tuak taek Ari ka mana Arina nah kitu tuak taek Ari jadi bolak-balik aduh saya rek balikan deui henteu yeuh
lawan hese bro. Ya, iya, soalnya nyata teh ya karena sadon ngate saangkatan lah katitihna teh gitunya. Jadi memang kauliranna sarua. Pengalaman ieuna sarua. Jadi dibere kata berkuda teh easy panjang itu ya berimbang kieu. Kamari mah jeung Genji dan geus dibere nek teh ka itu teh. Wah, lieu. Iya nya. Nek Khadijah cenah ka itu teh. Saya lamun demo ya. Justru kali di sok isi penasaran tadi itu. Penasaran sok tadinya heula. Atuh. Benar sok. Bieu itu tasi kuning. Kita geus kana awe. Tanaw bir. Nah, King naonnya? Tuh. Waktaek. Eka mana? Nah, kitu tu waktaek. Nah, Eka tasik arisik. Hah? Naon? Eka tasik arisik. Panjang, arijang, jangkung alit. Kapan dia ngalah heula di klarifikasi heula kurang bisa heula. Situasi kondisi pandangan jangkung. Oh. Arijang, jangkung alit, arilit. Waktu habis. Anjir litnya. literan. Oh ya, literan bensin. Karena tadi nu dibahasnya. Nah, jadi eta teh bensin anu tina Jarami teh. Nah, balik deh kadinya bener-bener Jarami. Sarajeng pertama turbo. Aing kudunya wali sapukeun ku aing ayeuna mah. 4.000. Lamun pamarentah teu ngadukung kana ieu kana muanti warga. Karena apa didukung. Oh, nya lain pemerintah di Purwakarta ada Purwakarta memang barang. Saya teh belah ditu geuning belah ditueun Purwakarta. Oh, da luhur salit encet rada luhur pangluhurna we. Jakarta. Pangluhurna ento disebutkeun Jakarta. Oh nya. Tuh. Cek urang ge. Lamun soalna ieu teh pangijeung Mang Jus Latif teh. Lain sekali itu nu kadua urang teh panggih teh baheula ngontennya terlibat dalam proyek besar itu dari Wus sepen gitu ya. Nah bedanya hargana jeung di Arab eta di Arab mah cenah mah kitunya cenah mah digurunkan lempeng cenah urang loba gunung ada urang loba bulak-gilak ieu ngobros gunung jeung kudu ngababad heula imah cenah dibersihan heula imah kompensasi saurna mah sanes ngababad imah babad pesak saurna apina keur padahal mah kitu we apa nya kitu keur dibajingnya kan api-apina kitu api-apina mah cenah urang tadi nepi ka mana wus ka mana arina lain wus ating mah poho deui urang wus kepala capruk anu balantos setia stay tune di ieu programnya teh Capruk Suna Podcast. Painten sareng Mang Latif itu biasa lami-laminya sabab upami lami abi bakal tebikeun ka ngampleh. Dalam abi mah karek setar teh dalam hiji proyek baheula teh jeung Mang Latif. Udah bereskeun deui. Neme inget. Isu gante. Baheula teh kan urang teh aing gerakan itu urang teh videonya nu karitu nepi ka urang nu beak energina sarua poe ayeuna ge urang kieu deui. Heeh, tingali urang panon urang geus ngampleh ya. Kadang deui kayak gitu. Mari can ditutup atuh ieu. Geus beak sabeula. Buru beak. Can kieu tutup atuh. Aduh. Atur nuhun. Kawalan Capruk mohon anu parantos teh di Capruk Suna episode dinten ayeuna. Tong hilap di subscribe margi ieu tombol subscribe-na seueur keneh anu teu terangeun paling mana apa intinya tah paling dieu bakal nama di dia ge aya. Mimiti anjing di dia aya. Tadi dia mang aya tah. Aku kiri aku kat we ya. Oke nu hoyong langkung caket sareng Mang Cus Latif biasa di follow Instagramna di mana Mang? Cus Latif. Kumaha nulisna? CUZZLATHIF. Well. Latif. Yakin ngaran Facebookna baheula kitu teh. Asli dana Facebook baheula Cus Latif. Bekerja di PT Mencari Cinta SMA 2018. Aya kepikiran Cus Latif. Tapi balas Facebook tanya deui. Nah panjang deui nya kalem kayak aya part 2 we atuh. Terapan beul urang teh. Nya
Pame di TikTok ya gaduh TikTok. Gaduh aya TikTok. Sami Cus Latif CUJTLATHIFF na 2 kali. Tah eta penten supados non teh langkung asik. Aye. Oke, asoge boy. Tepang deui dicapruk ke Sunda. Episode salah jeung na capruk Sunda. Campur ke Sunda. Capruk Sunda. Campur ke Sunda. Ngomong Sunda. Ngomong Sunda. Makan-makan untuk kenangan, minum-minum untuk melupakan. Lasking. Aduh. Kembali lagi capruk Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya teh manjur kitu wae gerakan.